Intaku pirosatil mukmin sieun ku pirasatna jalma mukmin. Sabab jalma mukmin tapi mukmin anu mana? Kudu sieun ku pirasatna jalma mukmin kudu sieun sabab eta jalma mukmin bakal dipasihan kuningan ku Gusti Allah. Yang mukmin teh pana mukmin teh dibagi-bagi pangkatna beda-beda. Kayak mukmin naon iman taklif mukmin. Aya iman ilmu mukmin deui. Iman kaditu nakian mukmin deui. Aya iman kaditu naon haknya mukmin deui. Aya iman hakikat eta mukmin. Tah urang teh kira-kira jalma titel mukmin ngan imana dina tingkatan anu mana?